Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tatepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, teras tetep semangat dina diajar moda daring. Siswa-siswi sadayana sataacana hidup parantos diajar materi ngeunaan kaulinan barudak. Masih emut? Resepnya diajar ngeunaan materi kaulinan barudak. Tah dina danget ayeuna Ibu bade ngalajengkeun dina bab materi kompetensi dasar kaulinan barudak nya. Ayeuna urang medar ngeunaan kakawihan. Hidup pasti parantos terangnya kamari dina kaulinan barudak aya jenis kaulinan barudak anu make kakawihan. Contohna dina kaulinan barudak oray-orayan. Ta eta teh disebutna kakawihan. Benten sareng kawihnya. Kumaha Bu? Kakawihan teh naon sih kakawihan teh? Ayeuna urang pedas. Kakawihan asal kecapna tina kawih. Nu hartina rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Ngawih nyaeta ngalagukeun kawih atawa sisindiran. Ieu kabangkitan teh kaasup sastra buhun. Nambu buhun teh baheula jadul gitu nya. Cek barudak zaman ayeuna mah buhun teh jadul. Zaman dulu gitu nya, zaman baheula. Gelarna dina sastra Sunda mangrupa sastra sampakan. Naon maksudna sastra sampakan teh? Jadi karya sastra anu tos aya nya sanes kenging ti batur gitu nya. Tapi nu boga kakawihan teh lain ngan ukur urang Sunda nya. Jadi unggal daerah, unggal seler bangsa oge aya nu disebut kakawihan. Nanging tantos benten bahasana nya sanes bahasa Sunda. Kakawihan asupna kana sastra lisan. Sumebarna tata lepas secara turun-tumurun di lingkungan masyarakat. Kukituna kakawihan sering disebut sastra balarea. Kakawihan lain ngan ukur dipake ulin nya. Jadi sanes dina kaulinan wae kakawihan teh. Tapi oge sok dipake bari digawe. Upama hidup kamari dina kaulinan barudak aya kakawihan, tah sabenerna mah kakawihan sorangan oge henteu ukur ngan dipake dina kaulinan, tapi bisa oge osok oge dipake bari digawe nya. Kakawihan dihartikeun lagu-lagu kan ku barudak nya. Jadi upama aya nu nyebutkeun kakawihan eta ayeuna mah tos khas gitu. Eta teh anu dinyanyikeun ku barudak bari ulin nya. Apakna kamari dina materi kaulinan barudak aya anu make kakawihan seperti itu. Nepi ka sakapeung sok disebut kakawihan barudak atawa kaulinan barudaknya. Nah, sapara kanca nyebutkeun lagu rakyat. Hartina kakawihan teh nya lagu jeung lirikna geus baku. Sifatna anonim, jadi teu puguh anu ngaranna nya jeung nyebarna ti zaman baheula. Kakawihan kumaha sih? Kakawihan teksna fungsi jeung basana robah loyu jeung kahirupan masyarakat. Nurutkeun kalungguhanana, kakawihan biasa dipasing-pasing jadi dua golongan. Naon bae? Nyaeta kakawihan pikeun kaulinan jeung kakawihan pikeun digawe. Tanya. Terus aya yeuh ciri kakawihan. Naon bae? Hiji, kakawihan sumebarna secara lisan turun-tumurunnya. Anu kadua, sifatna tradisional. Nyebarna angger di antara kelompok anu tamtu. Anu katilu, aya varian jeung versi. Kajadian poho jeung interpolasi sok nimbulkeun bedana teks. Kukituna sakapeung teksna sok beda, bener henteu? Nya. Wirahmana sarua.
atawa wirahmana sarua teksna anu beda. Jadi tanya cirina cah sastra lisan sumebar turun tumurun gitunya kadang sok beda gitu teksna atawa wirahmana anu rada beda. Anu saterusna nu kaopat umumna anonim. Naon anonim teh? Anonim teh teu puguh anu ngaranna saha nya. Jadi urang teu terang saha sih nu ngaranna kakawihan eta teh. Tadi misalkan oray-oray yang luar leor mapai sawah tah eta saha sih nu ngaranna nya anonim teu terang saha gitu. Sebab beta merupakan ciri sastra lisan gitu nya. Anu kalima miboga rumus jeung pola. Terus nu saterusna kagenepna polos jeung lugu sakapeung jiga kasar jeung spontan. Terus aya klasifikasinya, klasifikasi kakawihan. Kakawihan bisa diklasifikasikeun dumasar fungsina, basana, waktu ngawihkeunana jeung eusina. Dumasar fungsi kakawihan nyata pikeun kaulinan, pikeun sumanget digawe, pikeun mepende, oge pikeun protes sosial. Nya ji kakawihan pikeun kaulinan. Kakawihan nu dipake dina ngamimitian kaulinan diantara cing ciripit, anu terang cing ciripit. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare memerangna ya, seperti itunya. Dal dedol jeung hom pimpah taina barudak ayeuna masih apalnya hom pimpah alayum gamreng gitunya, masih inget kan, masih terangnya. Terus kakawihan sapanjang kaulinan aya aanyaman, ambil-ambilan, ayang-ayanggung, babagongan, cingcangkeling, endek-endekan ya. Cincang keling manuk cingkleng cinetan tanya seperti gitu. Anu kaduana aya kakawihan pikeun numbuhkeun sumanget digawe. Contohna ya tiasa ninggal hidup dina layarnya aya Mar Siliwangi ngabuluku jeung ngagebahan manuk. Lu aya kakawihan mepende diantarana neleng nengkung patlapat jeung nu lainna nya bisa ditinggal. Terus anu kaopat aya kakawihan pikeun protes sosial. Nah, jadi zaman baheula oge gitunya. Terus aya nu namina protes sosial. Tah jadi protes sosial teh ngaliwatan kakawihan, ngaliwatan lagunya. Mangrupa gambaran protes karena hiji kaayaan dina mangsa eta. Kakawihan dijieun nya. Contona ayang-ayanggung, bolu pugem, ya. Dengkleng dengdek, prang-pring, hatiku jang wawan, endek-endekan, lagoni ya, endek-endekan lagoni, ya. Ayeuna dumasar kana basana. Aya nu eusina sagemlengna ngagunakeun basa Sunda jeung aya nu campur jeung basa sejenna, ya. Contohna ya ibu keur alit oge apalnya ya. Punten mangga ari gatot gaca ari cau ambon ari bonteng asak ari sakit perut ari rujak asem ari sempal sempil ari film rame ari meja makan ari kantong kosong ari song lampu ari pulau Bali ari li. Aya nu beda versi oge nya. Sareng anu sanesna aya contohna. Terus aya nu dumasar kana waktuna. Aya anu tadina sok dikawihkeun beurang atawa peuting. Aya oge anu beurang jeung peuting. Contohna ya kalongking jeung bulantok. Tah, bulantok-nya apa bulantok teh? Kakawihan bulantok. Bulan sagede batok. Itunya bulan sagede batok. Jadi eta disebut kekawihan. Masih ingatnya ibu ge keur alit sok ngadamu etanya. Jadi sok dilagukeun. Terus aya dumasar kana wangunna. Teksna aya nu dialog jeung aya anu monolog. Jadi lamun dialog mas percakapan ya paguneman, lamun monolog berarti mono hiji log omongan. Jadi
monolog saurang nu ngomongna gitu nya. Tah contohna kakawihan wangun dialog di antarana ya aya ambil-ambilan, baju beureum, bolu bugem, cir kupek, gobang kalima gobang, bang bang kalima lima gobang bang, bangkong di tengah sawah wah, wahai tukang baji gur gur, guru sakola desa sa, saban poe ngajar jar, jarum paranti ngaput put, putri nugare lis lis, lisung kadua halu lu, luhur kapal udara ra, rame di Jakarta tak, tong tolang nangka, kawinan bapak, tebeja-beja, poe salasa. Tak gitunya para sisa-sisi sadayana lah jeung surikonya ibu sorana gitu. Ya sebenarnya gitunya. Terus aya kakawihan wangun monolog di antarana aya aanyaman, ayang-ayanggung, babagongan, cing cangkeling, cing ciripit, gobang gocir jeung sajabana gitunya. Ya anu monolog ku sorangan aya nu ku sababar urang sapertos gitu. Terus aya dumasar kana eusina. Kakawihan loba nu ngagambarkeun kaayaan masyarakat Sunda sa kakawihan diciptakeun. Contohna jung jahe ya. Ayang-ayanggung jeung pasingan kakawihan. Nili kana wanguna kakawihan barudak teh sok dipasing-pasing jadi sababaraha golongan. Di antarana anu kahiji aya wangun paparikan. Anu si wangun paparikan teh jadi kakawihan wangun paparikan nyaeta wanguna saperti paparikan. Aya cangkang, aya eusi. Bedana unggal pada lisanan teu matok kudu 8 ngang. Jadi ari paparikan mah sisindirannya kudu 8 ngang. Tah dina kakawihan mah aya cangkang aya eusi tapi henteu kudu 8 ngang. Anu penting asal sasora gitunya. Contohna tah ieu ya titut daun kaliki, saha nu hitut budak lalaki, tatitut daun kanyere, saha nu hitut budak awewe. Gitunya. Eta teh disebut kakawihan hidup masih ieu teh terang teh hidup. Eta disebutna kakawihannya. Terus anu kaduana aya kakawihan laras wekas. Kakawihan laras wekas nyaeta kakawihan anu murwakanti ngang tungtungna boh dina kecap-kecap, dina saungkara boh dina kecap-kecap antar padalisan. Padalisan teh jajar atau dina basa Indonesia disebutna baris nya. Contohna anu kumaha? Sepertinya anu katilu aya kakawihan marga luyu. Marga luyu. Kakawihan marga luyu nyata kakawihan anu kecap atawa engang dina tungtung padalisan dibalikan deui dina awal padalisan, dibalikeun deui dina awal padalisan sa pandeurieunana nya. Contohna kumaha? Ayang-ayanggung. Opat aya kakawihan hinduan kawit nya. Jadi kakawihan hinduan kawit teh nyaeta kakawihan anu malikan deui kecap anu sarua dina awal padalisan atawa jajarna mindo teh malikan deui nya. Tah ieu tah tadinya contohna seperti kieu ku ibu dipraktekeunnya punten mangga ari gatot kaca ari cau ambon ari bonteng asak ari sakit perut ari rut, rujak asem ari sempal sempil ari film rame ari meja makan ari kantong kosong ari song lampu ari puak pauk ari wok berewok. Ya, jadi ibu ge ieu teh tiasa teh nya waktu alitnya menuju keleutik gitu, keleutik sok ditanya aya kakawihan jadi lamun ulin teh
zaman ibu mah lain zaman Android, lain zaman game online, lain zaman medsos gitu. Mangga hidup ayeuna midamel pancena. Dayana sakitu wae pembelajaran dina dangat ayeuna, mudah-mudahan hidup ngartos kana materi kakawihan. Tepang deui sareng ibu dina video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.